Pangalaman anu rek dicaritakeun ku kuring teh nyaeta hiji kajadian anu kaalaman ku bibi kuring anu ngaranna Bieni. Bibi kuring nu ngaranna Yeni ngalaman kajadiana geus aya sataun anu geus kaliwat. Tapi sok sanajan kitu eta kajadian teh jadi hiji pengalaman aheng keur Bieni. Imah Bieni jeung imah kuring teh tepati jauh jarakna. Ka imah Bieni ngan ukur kahalangan ku 5 imah. Nya geus pastina we kuring mineng ngadon cicing di imah Bieni teh. Bieni oge lamun parang sarerea ari di ti imah nya sok ngadon nitah ka kuring anu nungguan imahna. Kuring oge deket pisan jeung kulawarga Bieni mah. Kuring geus teu tumarumpang lamun parang aya di imahna teh. Malah cek cohagna mah lamun aya di imah Bieni teh asa di imah sorangan. Katambahan deui Bieni na bager ka kuring. Bageurna sarua jeung ka barudakna. Kuring oge geus tara mungpang deui lamun parang diutuh eta ku Bieni teh. Geus tara mungpang deui lamun diparentah. Diparentah ku Bieni mah geus tara itungan. Jeung kuringna oge ridho we. Kadang lamun parang Bieni keur sibuk pagawean, kuring sok dititah ngantirkeun budakna ka sakola. Nya ari sapopoena mah eta oge Bieni bari indit digawe, bari ngantirkeun sakola budakna anu ngaranna Seli. Seli sakolana teh di SMP Negeri Hiji. Hiji poe Bieni rada amak-amakan. Sigana peda hudangna kaberangan. Geus maberang, jaba kudu ngantirkeun heula sakola budakna nu ngaranna Seli. Pasti we digawe oge kaberangan. Geus kitu bibi kuring langsung ngahirupan motorna anu sok biasa dipake gawe jeung dipake nganterkeun Seli ka sakola. Ceuk rasa bibi kuring mah si Seli budakna geus diuk dina motor dibonceng ku manehna. Kusabab ngarasa inditna kaberangan, sajroni ngajalankeun motor teh bi Seli bari noroweco ngomongan ka anakna bari ngareretan tina kaca spion. Harita mah budakna anu ngaranna Seli teh digeleneng. Tapi digeleneng sarupa kitu teh teu nembalan, malah teu ngomong sakemek-kemek acan. Biasana oge lamun geus digeleneng teh sok malik nembal. Nah harita mah ngadedempes wae. Jeung diukna si Seli teh teu daek deukeut. Diukna rada anggang jeung awakna bibi kuring. Malah biasana sok nyekel, harita mah henteu. Hal sarupa kitu teh terjadi pikiran keur bibi kuring. Aya kajadian anu rada aneh basa keur di stopan. Kaparangan stopan lampuna keur beureum. Geus pasti we motor anu ditumpakan teh kudu eureun. Basa bibi kuring keur ngomong, maksudna mah ngomongan ka anakna nu ngaranna Seli. Batur anu sarua keur numpak motor sagigireun bibi kuring. Jadi siga anu aneh ningali polahna bibi kuring.
Harita mah bibi kuring teu ngarasakeun aya nanaon. Da sidik apa cek pangrasana anakna Seli aya di satu kangenan nu keur dibonceng. Singket carita bibi kuring tepi ka hareupeun sakola SMP Negeri Hiji. Seli turun tina motor. Bibi kuring saturuna anakna tina motor teh anger we ngageleneng. Seli katinggali harita mah bet beda polahna. Sajabat loba omong teh basa turun tina motor oge katinggali sirahna tungkul. Teu ninggalikeun beungeutna. Seli katinggali asup ka jero sakola. Saacan bibi kuring indit, manehna nyadar can mere bekal ka anakna. Bibi kuring markirkeun heula motor. Maksud rek ngadon ka jero sakola. Maksudna rek nyusul Seli mere bekal. Sanggeus aya di jero sakola, bibi kuring jadi kutu tangko teteng neangan anakna. Anu tadi jelas geus leumpang asup muru ka jero sakola. Sakur babaturan Seli ditanya ku bibi kuring. Tapi kabeh oge taya anu ninggali ayana Seli. Mimiti bibi kuring ngarasa aneh. Da sidik pan tadi teh Seli dibonceng ku manehna, malah katinggali turun tina motor. Terus leumpang asup muru ka sakola. Tapi nah ari disusulan, si Seli teh bet eueuh di sakola. Bibi kuring jadi lila aya di sakolaan. Malahan teu karasa waktu oge beurang. Harita geus waktuna barudak sakola asup ka kelas. Si Seli anakna bibi kuring teu katingali asup ka jero kelas. Kusabab waktu geus beurang, antugna bibi kuring oge teu tulus indit ka pagawean. Pamikir dina inditna oge kaberangan. Biasa oge lamun kaberangan geus lewat waktu mah geus tara bisa asup ka pagawean. Jeung deui dak dumadak harita mah bet asa teu ngareunah awak. Bibi kuring balik deui ka imah. Bari ngarasa aneh ku anakna. Pas rek tepi pisan ka imah, di perjalanan bibi kuring pasangrok jeung Mang Mian salah saurang tukang beja anu imahna tatanggaan jeung bibi kuring. Malah harita mah Mang Mian nanya ka bibi kuring. Lantaran tadi basa inditna manehna teh ngarasa aneh ningali polahna bibi kuring. Mulih ti mana ari Mama Seli teh? Nya eta tos ngajajabkeun Seli, tapi ari dijajabkeun anak teu aya mah. Ngajajabkeun Seli? Ada anu katinggal ku Mang mah. Tadi Mama Seli teh numpak motorna nyalira, bari jeung ngebut deui. Ngadenge carita anti Mang Mian sarupa kitu teh, mimiti bibi kuring oge ngarasakeun aya kaanehan. Harita pas bibi kuring datang balik deui ka imah, kuring keur kaparengan geus aya di imahna nu jadi bibi. Kuring ningali paroman bibi anu katinggali jam motrot semu pinuh ku kaambak. Malah basa ditanya ku kuring oge ngajawabna rada semu ambek. Di mana ari bibi jeung naha teu damel? Puguh oge kaberangan jadi teu gawe. Da eta gara-gara si Seli.
Gara-gara Seli. Da Seli mah ti tadi ge di imah. Aya keneh di imah. Si Seli oge ngadenge sora indungna teh terus nyamperkeun. Bibi kuring jadi colohok. Bengong bari can bisa ngomong ningali Seli masih kena aya di imahna teh. Bibi kuring jadi olohok bengong bari can bisa ngomong ningali si Seli masih kena aya di imah. Si Seli jadi malik ngageleneng ka indungna. Cek si Seli basa tadi rek indit sakola indungna ngadon ninggalkeun. Malahan Seli gogorowokan oge teu dipalire. Kusabab kitu nya si Seli teu indit ka sakola. Da pugu eueuh nu ngajajabkeun. Ngadenge katerangan Seli sarupa kitu bibi kuring sajongjongan molohok bari teu ngomong. Bibi kuring beuki ngarasa aneh karena eta kajadian. Da jelas apan tadi basa manehna indit teh. Manehna rumasa ngabonceng anakna. Nya eta ngabonceng Seli. Kari-kari cek katerangan si Seli, cenah manehna mah teu rumasa dibonceng malah ngadon ditinggalkeun. Kusabab kajadianna sarupa kitu, bibi kuring oge jadi ngarumpuyuk. Hiji kajadian aneh anu kakareka alaman poe eta. Nu jadi pikiran keur bibi kuring. Nah saha atuh anu tadi dibonceng dianterkeun ka sakola. Da cek rasa bibi kuring mah jelas manehna teh ngabonceng Seli anakna. Malah jelas basa turun tina motorna oge. Bibi kuring jadi ngahulang bari diuk dina kursi. Malah katinggali semua anu jadi malaweung ku eta kajadian. Ningali bibi anu jadi sarupa kitu, kuring gancang-gancang nyusulan Pak Ustad. Pamikir kuring, bisi bibi kumaha onam nya kudu langsung diubaran. Lantaran kejadian anu cik keneh ka alamanku bibi kuring. Nya eta hiji kejadian aneh anu matak teu kaharti ku akal. Bibi oge diubaran. Harita si bibi dibere cai menang marancahan. Malah kuring jeung bibi oge harita menang katerangan ti Pak Ustad. Yen anu ngaranna jin atawa setan dina ngaganggu ka jalma teh lain ngan ukur peuting. Beurang atawa peuting teu jadi ukuran keur jin atawa setan dina ngaganggu ka jalma. Matak perluna urang babacaan dina rek ngalampahkeun hiji pagawean. Nya eta babacaan sameme indit numpak kandaraan. Nya bisi kejadianana saperti anu kaalaman kudu jadi bibi kuring. Kejadian jin anu mindah rupa mangrupakeun anakna anu ngaranna Seli.